Assalamualaikum warahmatullahi di dia arurang bade angkat ke Jogja. Arurang menuju tinu bus bade perjalanan acan angkat nyuwun keur piduana. Mudah-mudahan arurang selamat di perjalanan lancar dari awal ke akhir ya dibesian kesehatan keselamatan. Amin. Baraya arurang menuju di rumah makan SM peristirahatan ka hiji arurang bade jajan sakantenan bade jajan janji bade netepan bade nyalah gitu pokoknya tadi arurang terus istirahat ayeuna arurang tadi udah lanjutkeun ngalajengan deui perjalanan urang. Nah, ayeuna arurang tos saya di lebetna ieu Candi Borobudur. Para wargi sadayana Candi Borobudur teh mangrupa candi atanapi kuil anu pang agengna di dunia. Peninggalan Buddha eta teh. Di Jieuna di mana? Di Damalna sekitar tahun 800-an Masehi. Tuh. Baraya sadayana tadi arurang tos ngurilingan Candi Borobudur. Tadi teh arurang teh kenging foto sareng turis. Terus arurang ke atas tidinya bade ka Patur Merapi. Terus tuturkeun kegiatan arurang salami di Jogja. Siap baraya sadayana arurang ayeuna tadi tos tengset uang. Ayeuna bade naik jeep bade off-roadan. Bade ramean guyang baseuhan haladokan sagarupina ayo arurang ayeuna urang ngelarian jeep arurang heula. Ayeuna arurang nuju aya di museum sisa letusan Merapi waktu Wadus Gembel. Sisa letusan Wadus Gembel. Sadayana kita sadayana teh mangrupi sesa dina letusan Gunung Merapi itu. Aya buku, aya naon itu? Parabot sareng itu teh tuh naon? Ka ieu tuh. Ka
nyuci cina kalau nyuci nya mencek orang Sunda teh mah itu tulang teh kieu ya. Iya sisa abu vulkanik Itu aya. Hai baraya sadayana arurang tadi tos di museum ayeuna bade ngalajengkeun deui perjalanan ka tempat nu salajengna tuturkeun terus kegiatan arurang dina ieu poe. Oke? Baraya sadaya ayeuna arurang nuju aya di objek wisata Batu Alien Anu aya di Jogja. Baraya ayeuna arurang bade angkat ka Malioboro. Bade di dieu arurang nganduaan putrina soalna beda kamar putrina jadi nuju siap-siap keneh. Raya ayeuna arurang atos suping di Malioboro. Kanggo meser oleh Kang Kabumi. Baraya sadayana ayeuna arurang nuju aya di Pantai Jetis. Galabah. Jetis. Baraya sadaya ayeuna arurang tos dugi di Jalan